أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Datang ka kuari kitu bae kiai dakwah teh anu ngamusuhan loba nu ngadenge aya. Jelema anu manut loba anu buang kawara geus bisa tukangeun nyana atuh loba. Nu mata kula kudu nyeri hate. Sapangkat Kangjeng Nabi bae ge teu milu kabeh ka Kangjeng Nabi atuh komo urang. Geus sakieu ge geus alhamdulillah nu mantak pangistimewa da kiai teh nu bersyukur. Syukurna kiai mah kieu cek Tuan Syekh Abdul Qadir. Ketika manehanana ngaji alhamdulillah Gusti abdi mah syukur hiji dibere bisa ku Gusti, kadua dibere didarengekeun, katilu ieu nu paling anugerah mah antara kula jeung nu ngadengekeun teh sarua pada dibere taufik jeung hidayah. Tah syukurna kiai teh kos kitu tah. Ketika dak anu ngomongkeun kudu syukur cek Tuan Syekh Abdul Qadir. Mun aya kiai haju diaromongkeun, ku jawara diomongkeun, ku lurah diomongkeun, ku camat diomongkeun, ku pangsa kiai-kiai diomongkeun. Alhamdulillah, syukuran. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab naon? Loba dosa di awak nu moal beak lamun lain diomongkeun atuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dina harti annaka la tastati'u dzalik fasbir hatta yahkumallah. Sabar be, laksanakeun dakwah terus hingga turun keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Muhammad cek Gusti Allah. Walau sya'allahu la jama'ahum 'alal huda. Lamun Allah ngersakeun atuh ku Gusti Allah dihijikeun wae kalau pitud kudu make anjeun. Langit nangieun kaula, bumi nangieun kaula, manusia nangieun kaula, kabeh nangieun kaula. Mun kula ngersakeun atuh geus kudu make anjeun. Ya, budak iman ka aing kabeh. Atuh ya kumaha ieu? Atuh kumaha ieu? Cek Gusti Allah ngan aing teu ngersakeun. Ndek neuleuh datang ka mana kegigihan dakwah anjeun jeung datang ka mana kabangkawarahan urang Mekah can sakumaha ieu mah Muhammad. Terus Kangjeng Nabi dakwah terus walakin lam yasha dzalik. Ngan aing teu ngersakeun ndek neuleuh anjeun. Ndek neuleuh anjeun datang ka mana dakwah teh jeung ndek neuleuh kebangkarahan ku per Mekah. Lain sakadar kuari man. Cak Gusti Allah. Jang deuleueun engke di tahun 2013, tahun 2012 urang Cikupa supaya ngadenge. Supaya ngadenge urang Ketos, urang Kendal, urang Pasar Kemis. Urang Cilongok Onam teh masa bodoh lah. Supaya ngadenge sejarah anjeun, kegigihan anjeun. Supaya nyaho sejarah anjeun, keistimewaan anjeun. Pantang mundur, dicaci, dimaki, diciduhan, diusir. Supaya kanyahoan ku umat, kebangkawarahan kafir Mekah menganiaya seorang Rasul Allah. Supaya kiai engke di tahun 2012 ulah suka Golkar. Itu kos gitu, kan gak Golkar atuh. Supaya terus gigih, pantang mundur. Terus dakwah panjerkeun agama Allah. Pahit pasti pahit pasti. Kakarak diomongkeun mah ulah sok sedih. Kakarak teh diondang ngariung ku tatangga jeung teuing. Kajian teuing di ditu aya raramean aing mah aing teu kadeuleu kiai meureun ban aing kiai. Teu kaondang batur mah baralik marawa berkat aya aing mah diondang henteu. Ulah kajeun. Tah mah sediheuna mah teu kiai ku sakitu bae. Terus bae terus. Dakwah terus. Ajakan konsepna ikhlas lillahi ta'ala. Mun aya batur dakwah alhamdulillah bisaan aing henteu bisa dukung. Mun aya batur mantep masya Allah alhamdulillahirabbil alamin. Nyana mah hebat jasa segala rupa bisa doakan.
lain kieu si eta diondang di dona ente goblok beren atuh aing teu kabeli inopa si eta manggus kabeli deui ih tah si kiai kunaon deudeuleunna kadinya bae bareng tanjurkeun agama Allah urusan kos kitu mah tama geus anggeus Allah mere di Lauhil Mahfuz geus aya tulisanna geus anggeus diudag-udag ku urang lain milik urang mah moal cicing bae urang dimiskinkeun ku Allah sedang bae cicing bae urang disugikeun ku Gusti Allah atuh sugih bae geus anggeus. Jadi masing-masing ieu manusia teh pembagian hartana geus anggeus urang can lahir geus aya di dituna bakal kitu atuh deuk naon make jadi hasud geus anggeus si pembagian harta teh geus anggeus si eta tahun sakitu lahir maotna sakitu salila hirupna kitu bogana ngan sapeda kempes doang saya tulisanana geus aya tulisanana teh kumaha tuh si eta tahun sakitu lahirna magahan ngaji apruk-aprukan gege bogana ngan datang ke sekupi doang geus aya tulisanana geus anggeus bakal boga sawahna sakitu jadi teh pembagian harta teh baheula di alam arwah geus rapi atuh kuari kunaon bake hasud geus rapi geus jadi moal anu kurang moal anu leuwih atuh kumaha deui geus dibagi ku Gusti Allah tinggal ngalaksanakeun dakwahna urang dakwah bisa amil doang jeung jurumnya dakwahkeun ka mamana ge amil bae jeung jurumnya diondang ngariung ge ilamanna lawamila bae pas muludan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam i'lam annal awamila fin nahwi mi'atu amilin ternyata amil eta aya 100 jumlahna kabagi dua labziyatun wa ma'nawiyatun hiji amil labzi kadua amil bangsa manawi labziyatu minah cak masyarakat euy muludan ieu mah ke tenang heula engke ge aya atuh bisa ambil bae engke cak masyarakat teh ulah diondang deui nya mah ilam deui ajeun bisa da sakitu kula mah inget ka Saleh bae ta Saleh didinya di mana di Pangodokan baheula sok diajak-ajak ku Abah hayu muludan aya rajaban Abah mah pandeuring ge kaya waktu ngomong ge waktu teu tah kakolotnakeun ka dieu keur ngora ge kitu bae Saleh kesok aya bae inget bae ceramah di Pasar Kemis tadi di Haji Sungud kula kadedelekeun bae rukun salat 6 rukun salat tidak kurang tidak lebih 6 katukang 6 terus dibejakeun hiji-hijina beres diajak tadi ke Masjid Gelam Haji Muhammad Nur baheula tadi geram teh aya tadi dinya pas Saleh terus ceramah deh saudara-saudara sekalian rukun wudu 6 ya ini ada 6 hati-hati kalau nanti ada orang yang membawa paham rukun wudu itu 7 sesat atau dikurangi menjadi 3 lebih sesat lagi 6 diondang deui ka ditu ka Cilongok Gandu ngilu deui kula aya deui Saleh dulur-dulur saudara-saudara rukun wudu 6 sakula ieu mah asana ieu bae bener bae di Cilongok di dieu sarua bae di dieu pas di majelis ieu baheula zaman Abah aya nyana jangkung jelemane saudara-saudara di pengajian hati-hati rukun wudu 6 tapi kapake bae datang ka kuari terkenang bae pas katerep aya Saleh pasti rukun wudu deui ya aduh masyaallah tapi hirup eta baheula di Pasar Kemis mah bener diondang teh ka Gelam diondang teh ka Gembor hirup ieu mah lain lalagaan muludan rajaban teh lain kuari bae di daerah dieu mah kula keur leutik teh kan baheula mah leumpang katerep kemudian kadija kawaru di waru ge sababara masjid ngan asa baheula mah lain ngomong muludan teh lain ngomong terus datang ke etek segala kali itu ke etek terus kawaron muludan teh santri teh asal di bulan Mulud teu masak santri mah berkat ambalaya kuara jasa muludan teh baheula mah jasa kanggeus dipanggul ku santri teh jadi bener-bener muludan teh karasa ruhanina aya atuh beteng nage pohana kuari mah ceramah datang ke jam 2 balik mawa aqua nah asal santri gaya nu utah datang ke pondok kunaon sia lapar aing tas muludan sia lapar atuh
berkatan cek cenah teh. Oh, kan dibere huahehe doang tuh. Aku mah tuh loba di dieu ge cek cenah teh tah. Di mana? Tah, deket masjid. Cai satelit. Mohon bedana aja aku. Kurang berkat. Jadi cenah kieu mah berarti hayang berkat lain, hayang berkat ngabandingkeun zaman baheula jeung zaman kuari. Jelemana tepati palalinter hormat ka kiai ajung atuh ngajina ge asal beres tas maca ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ngomong teu saurang nyaritakeun eta beres manggul satu pohara jasa geus muludan teh magnetna teh gede kuari waktu muludan teh kos garari itu bae berkata Teh Muhammad andai kata anjeun mampu kasapatala mampu kaluhur langit dek nyokot ayat jang nembongkeun ka ahli Mekah supaya iman laksanakeun ku anjeun tapi anjeun moal mampu kos kitu ge jaku kaula teh dibere kamampuan geus ku ari mah sabar bae hatta sehingga datang hukum ti kaula cek Gusti Allah jalamun aing nu agung ngersakeun kudu iman kabehan atuh aing ge atuh moal hese capek ja aing mah mampu ngan aing hayang ningali cek Gusti Allah datang ka mana kagigihan anjeun sebagai rasul aing jeung hayang nyaho jeung datang ka mana ka buang kawarahan kafir-kafir rentang kana ayat-ayat aing ieu teh lain jang sakadar kuari tembongan deuleun jang umat-umat nu baraheula sebab engke anjeun bakal maot tata diteruskeun ku para ulama geus aing mere kapan engke bakal ngecek Gusti Allah al ulama warasatul anbiya anjeun maot teh henteu ninggalkeun pabrik anjeun maot teh ninggalkeun ladang anjeun maot teh ninggalkeun berbagai harta nu ditinggalkeun ku anjeun teh papan ilmu anjeun diteruskeun ku para ulama engke ulama teh nyadap kana carita anjeun tuh nabi urang nu ku urang dituturkeun dakwah teh sakitu ge mawa mukjizat geuning diciduhan geuning dilecehkeun atuh urang mah kakarak sakit terus bae tah supaya dideuleu engke ku umat-umat di akhir ku ulama-ulama di akhir tah jang contoheun teh supaya kadeuleu bangka warahna kafir nganiaya ka anjeun Muhammad oh jahe ulah juga gelok fala takunanna minal jahilin betul lamun anjeun haju ngarasul Muhammad diangkat jadi utusan kaula cek Gusti Allah kakarak sakitu bae ge haju anjeun teh DP hayang diturunkeun ayat deui nembus ka taneuh naek ka luhur langit atuh eta mah kos kitu mah poho kana kersaning aing tama Muhammad lamun poho kana kersaning aing poho kana mae syiah aing atuh anjeun teh sarua jeung nu bodo atuh berarti tama aya ge nu bodo tama nu kos kitu mah pan anjeun mah pilihan kaula cek Gusti Allah geus ulah akur jeung nu bodo fala takunanna minal jahilin maka ulah anjeun atuh ulah aya anjeun Muhammad tergolong-golongan anu bararodo nu bodo teh kumaha nu bodo mah kos kitu dianiaya diciduhan dilepehan diomongkeun haju bae poho kana kersaning aing panang aing kabeh ge anjeun kos kitu teh nang aing umat kos kitu teh nang aing kafir kos kitu teh nang aing atuh lamun sakira-kira ku aing dihijikeun supaya beunang jadi boga pituduh mah atuh gampang jasa kita mah kumaha kersaning aing geus tugas si anjeun mah Muhammad dakwah adapun daek jeung teu daek lain urusan aja urusan kula cek Gusti Allah kumaha kersaning aing kakarak empeh kanjeng Nabi oh jahe ya Muhammad innama yastajibul ladzina yasma'un teu aya lian jelema-jelema anu nyubadanan ka pangundang anjeun anu ngaijabah kana pangundang anjeun ka ajakan anjeun jelema anu nuturkeun ka ajakan anjeun mah jelema anu manut ka ajakan anjeun mah eueuh deui iwati alladzina yasma'una jelema anu ngadarengekeun ka omongan anjeun ngadenge teh lain sakadar ngadenge tapi sima atapahumin watibarin ngadenge nu bener-bener sampaikan ka detail paham jeung dijadikeun itibar
di mana-mana anjeun dakwah kemudian ngadenge nuturkeun ka anjeun engke ge aya tata nu kitu jelas nu bakal nuturkeun ka anjeun nu bakal siap dakwah jeung anjeun nu bakal siap ngabantu anjeun nu kena dakwah anjeun jelema nu ngadenge ka anjeun datang ka kuari kitu bae kiai dakwah teh anu ngamusuhan loba nu ngadenge aya jelema anu manut loba anu buang kawara geus bisa tukangeun nyana atuh loba nu mata kula kudu nyeri hate sapangkat Kangjeng Nabi bae ge teu milu kabeh ka Kangjeng Nabi atuh komo urang geus sakieu ge geus alhamdulillah nu mantak pangistimewa da kiai teh nu bersyukur syukurna kiai mah kieu cek Tuan Syekh Abdul Qadir ketika manehanana ngaji alhamdulillah Gusti abdi mah syukur hiji dibere bisa ku Gusti kadua dibere didarengekeun katilu ieu nu paling anugerah mah antara kula jeung nu ngadengekeun teh sarua pada dibere taufik jeung hidayah tah syukurna kiai teh kos kitu tah ketika dak anu ngomongkeun kudu syukur cek Tuan Syekh Abdul Qadir mun aya kiai haju diaromongkeun ku jawara diomongkeun ku lurah diomongkeun ku camat diomongkeun ku pangsa kiai-kiai diomongkeun alhamdulillah syukuran alhamdulillahirabbil alamin sebab naon loba dosa di awak nu moal beak lamun lain diomongkeun batur aya dosa-dosa nu kuduna beakna diomongkeun ku batur nu batak kula mah osok nitah rah omongkeun aing Gusti atuh omongkeun aing abeh aing beak ke aing ka sorga sia mah ka neraka bersyukur kieu deuk di mana aya sempadanana eueuh kiai mah kiai Allah mah selalu bersyukur ka Gusti Allah jadi di luhur syukuran nu biasa bersyukur teh lain sakadar bersyukur bisa ngaji bersyukur dibere bisa jeung dibere nyambung tah eta teh kabehan syukuran ku anjeun anjeunna bisa ngomong bisa nyampekeun jelema bisa ngadengekeun jeung bisa make tah di luhur eta teh nang Allah syukuran ka Allah nu geus ngajadikeun anjeun jeung masyarakat seperti kitu mantak moal aya kumaha jeung nu sugih akur bae janang Allah daek ngajina nu sugih teh nang Allah daek ngajina pejabat teh nang Allah daek ngajina nu susah teh nang Allah daek ngajina jawara menang Allah lamun ku urang di aku balik deui asal urang aku beta nang aing ta nyana ngaji teh ta teh ngadengekeun aing kaharti asana aing asana engke ge saminggu 2 minggu 3 minggu geus mah asal di aku bacak Tuan Syekh Abdul Qadir asal di aku nang urang teu darekeun ngaji tapi lain nang aing nang Allah aing nage bisa ngomong jeung bisa ilmu teh nang Allah geus aing mah sakadar alat Allah aing dijadikeun alat Allah satungtung ku Allah dijadikeun alat Allah tah jelema teh ku alat Allah eta teh daraekeun geus aing bersyukurna ka Gusti Allah lain nyukuran sorangan nyukuran itu lagi terus jadi syukuranna kakabehan geus alhamdulillah mah akur bae ge jeung sabaraha jeung saha-saha ge datang jelema ngora keneh lalaki alhamdulillah tanya datang aki-aki tanya datang nini tanya datang gadis atuh nini bae ditanya tuh kumaha gadis akur bae hartina akur bae kena ka dituna musbal ayana sebab naon bersyukurna langsung ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala nyukuran diri dibere bisa anu hebat salat ge pergi tuh salat teh urang salat Allahu Akbar urang mah kakarak datang ka ngahartikeun babacaan urang lain jore bagus eta teh geus aya peningkatan ngaranna begitu urang baca bismillahirrahmanirrahim kalawan nyebut jenengan Allah anu Maha Rahman Maha Rahim alhamdulillahirabbil alamin sadaya puji eta tentu ka Allah nu mangeranan alam kabeh eta mah urang jadi penerjemah ngaranna ku situ engkena tungtungna sadaqallahu maha besar Allah berarti sholat ini diterjemahkan oleh saya. Nah, eta kos gitu terjemah bagus. Eta saya peningkatan. Naik dari saya tiga lain eta. Eta mah geus biasa santri mah tah ngamanan kos gitu mah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngarasakeun maca kalam Allah. Teu sakabeh jelema bisa maca kalam Allah. Berateun batur mah tapi ieu kaula mah dibere ku Allah tanaga lisan kabeh dibere bisa tah ukuran eta naik deui saeutik lain eta ku Gusti ieu keur dijadikeun wayang kumaha wayang mah teu daya teu upaya nyileuk dicileukeun ku dalang tungkul ditungkulkeun ku dalang isuk page teh mah diasupkeun ka
sigotaka beak geus kabeh geus teu daya teu upaya sapira wayang urang teh terasa wayang ngan eta mah lain ucap tama kos itu perasaan geus ieu mah ngaji da geus ngaji rasa Allahu akbar teh maknana lain Allah nu agung tapi geus hese gamanana tama geus terbiasa tama ngaji sapina geus Allahu akbar teh nu kabayang Allah nu keur ngagerakeun urang sungut urang maca Allah leungeun urang takbir awak urang ieu nangtung tak eta teh geus lain kudu dikitu-kitu ngan eta mah terjemahanana bakating ku deukeut jasa jeung Allah Allahu akbar geus leungit Allah nu maha agung mah lantaran geus aya di hareup urang teh lamun nyuratan kagak bogoh ku ari teh engkau adalah kekasihku tercantik di dunia tidak tahan aku ketika aku memandang wajahmu. Terik matahari yang panas menjengat ketika aku melihat wajahmu teduh rasanya. Eta pohara jasa, tetep pohara jasa. Pohara jasa. Berjuta bintang di langit satu yang bercahaya. Masya Allah. Wassalam Jeki. Dibaca ku itu ngaleket teh eta bisa teh asa jauh jeung nyana jauh teh jeung bebene urang bisa kos kitu ketika urang hareup-hareupan jeung bebene wajahmu ditolol atuh geus lain ulah-ulah geus wajahmu geus deukeut mah toel geus ulah wajahmu kuari mah geus bae langsung toel urang lagi peureum ge ditoel-toel terus geus lain wayah ngomong lamun jauh urang ngomong lamun deukeut mah atuh geus sulit aku berbicara di hadapanmu. Tidak ada yang dapat kukatakan isi hatiku. Andai kata engkau bongkar, engkau belek, ini di hatimu hanya ada bibirmu. Waduh, suara jasa panetan. Oh, nislah terus tidak ada kata-kata yang patut diucapkan di hadapanmu kecuali hanya ragapan-ragapan. Ya keur carita jauh mah urang bisa jeung surat deket mah teu bisa. Entah bisa urang di jauh mah di jauh santri ge kukala sok kadenge. Halo, Sarwiti I love you. Coba deketkeun ta awewena. Tek ceuli datang ka bisa. Aku cinta padamu. Wow, galedeg sing jelger. Moal bisa. Tanya ke Allah nu jauh bisa alhamdulillahirabbil alamin terjemahkeun ku hate terus ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin terjemahkeun ku hate jauh jeung Allah masih jauh amun deukeut mah sia naonan cek Allah atuh aing aya di diri sia sih sia make jeung alhamdulillahan Allahu akbar atuh geus nyawa aing akbar ku sia kunaon disebut atuh kumaha atuh atuh lah disebut atuh sia aing geus aya di dinya. Bentar sholat lagi beda. Atur kos kitu mikung ngaranna. Anu mantak tetep syariat ngan geus liwat ti syariat alamna kuali geus alam thariqah. Geus sholat lagi geus lain deui asa aya Allah teh Allahu akbar geus lain Allah nu maha agung. Geus hese eta mah hese diterjemahkeun heula sebab sholat perasaan kamari keur di syariat. Nyana Allah yang maha besar subhana rabbiyal azim bihamdihi maha suci Tuhanku yang maha agung eta mah terjemahan ketika jauh jeung Allah pasti kos kitu ketika geus deukeut jasa jeung Allah wa nahnu aqrabu min hablil warid asa kadeuleu Allah teh kamari mah asa dideuleukeun kamari mah asa neuleu aya asa dideuleukeun mah jauh keneh ieu asa neuleu ka Allah teh deuleu ka Allah. Emang deuleu ka Allah kumaha? Apana aya asma sifatna. Ayeuna leuzatna mangke urang edan. Moal kuat Kangjeng Nabi Musa ge neuk neuleu Gusti Allah di Gunung Tursina. Eta teh lain edan-edan teh sakar ngaranna. Sakar teh fana ngaranna. Poho tina dunya inget ngan ka Allah doang. Fana ngaranna. Tah kuari urang tah lamun luhur pangkat kos kitu bae ketika salat teh Allahu akbar geus hese jaritakeunana terus babacaan teh asa ditungtun ku Allah asa Allah bae ieu mah keur carita deuketna ka Gusti Allah nah iyalah
innama yastajibul ladzina yasma'un Muhammad deui anu bakal ngaijabah kana pangadak anjeun sehingga nyana jadi iman ka anjeun iman ka kaula alladzina yasma'una jelema nu ngadarangekeun setelah ngadenge terus nyana maham terus nyen itibar nyen contoh leketeh hatena teh nu diucapkeun ku Muhammad teh bener pangeran teh Allah alladzi khalaqas samawati wal ard az-zahir wal batin terus Warrahmanur Rahimul Malikul Qudus Salamul Muminul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir terus teh asma-asma Allah ngaranna tak ieu Gusti Allah teh kos kitu tah bener Muhammad teh diutus ku Gusti Allah jadi Rasul Allah lantaran dibere mukjizat bentukna Al-Qur'an digawe naon belajar henteu sakolah henteu masantren henteu guguru henteu ngaguru henteu tapi ternyata bisa lamun lain mukjizat moal bisa nu mantak mukjizat teh sambarangan teu sakabeh jelema bisa maca Al-Qur'anul Karim teu sakabeh jelema dibere mampu maca mukjizat teu sakabeh jelema bisa mampu nerangkeun mukjizat teu sakabeh jelema ngajelaskeun mukjizat bisa lantaran eta mah jelema pilihan Allah. Nah ieu mukjizat teh lamun urang ngadengekeun urayan Al-Qur'an leketeh hate al-mujiz teh hartina ngapeskeun urang jawara geledegan ngadenge urayan Al-Qur'an eueuh nanaonan horeng awak aing janu gagah mah Gusti Allah janu hebat mah Gusti Allah nu maha kawasa mah Gusti Allah aing gagah sote di lapangan ku batur di jawara-jawara horeng aing inget kana kagagahan Allah mah atuh aing meureunnan ieu mah jadi kerak neraka leketeh ketika aya kiai pohara jasa ilmuna kemudian ngadenge urayan Al-Qur'an wa ma utitum minal ilmi illa qalila mun hayang nyaho anjeun ilmu Allah mah tah ilmu Kangjeng Nabi Musa bae heulanana nu sakitu hebatna ilmu Kangjeng Nabi Khidir bae nu sakitu hebatna lantaran kahebatanna teh geus hese ngajag-jagna dibandingkeun jeung ilmu Allah mah dibayangkeun ku Gusti Allah aya simeut aju simeut sukuna dikalautkeun sanggeus sakitu nyana kaluhur aya ngeclak cai dina suku simeut nyakcak deui ka laut cak Kangjeng Nabi Khidir ilmu urang jeung ilmu maneh teh dibandingkeun jeung ilmu Allah mah lir teu beda jeung nu ngeclak tina suku simeut ka laut tah laut ilmu Allah ilmu urang mah nu ngeclakna atuh leutik saha lain papah tah cak Kangjeng Nabi Khidir geus kiai profesor dokter anu sakitu hebatna agung ku ilmuna sasar sia mata kaju ka Golkar ge ngarasa agung eta lain dibawa tawadu ka Gusti Allah jat teu daya teu bae ku batur di kiai-kiai Gusti kudu di kiai-kiai ku batur di buya-buya ih banyak di buya-buya teu meujeuhna Gusti abdi mah di abah-abah atuh abah mah dukun beureung ka dituna lemah di hareupeun Allah wa ma utitum minal ilmi illa qalila endek daon di hareupeun Allah nu dibanggakeun endek naon di hareupeun Allah nu disombongkeun gagah tandingan Gusti Allah ilmu tandingan Gusti Allah orang-orang mah abid orang-orang mah makhluk dibere kieu teh nang Allah nang saha eta tanya hok itu Al-Qur'anul Karim al-mujiz Qur'an ngapeskeun ka setiap jelema saha bae lamun dek aya urayan Al-Qur'an leketeh ibehat Masya Allah eta encan diwirid kakarak diuraykeun geus ngaleketeh wirid ku ari aya awewe nyiduhan ka urang sambat ka nya aya tolol teh budak ceknya na aing teu boga tasbih kaoka mareuna aing neangan heula ka Cisoka aing Cisoka mah loba ahli hikmat datang ke Kiai Cisoka baca tah yuqala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban wasy-syamsa wal qamara ra'aituhum mun siacan sujud di hareupeun aing ulah pajar kaoka wirid ku orang bener waduh mamawa samping Masya Allah mana Ipin eta Al-Quran al-mujiz eta al-mujiz baca ku orang dek perang jeung kafir baca kaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
ya hayyu ya qayyum nu hirup ba Allah mun abdi geus dihirupan ku Gusti Allah musuh Gusti paehan der tembak des asa ulah lempeng ka jana bae moal kena ye emang kumaha eta lah Al-Qur'an al-mujiz kuari mah ulah waka dipake baca bae heulanan lillahi ta'ala ke menghadapi kafir. Emang di Irak nu mantak urang i Amerika loba nu asup Islam kuari ribuan emang kunaon gara-garana ditembak ngarebul urang Irak teh nu paeh mah geus buku paeh loba nu kajadian tembak des cih tembak des tembak dia 3 kali des sini pan sieun ieu tembak mah mau lari kemana mun cer ngomong urang mah mau lari kemana ini negara Irak negara saya kemana kamu lari kelepak bae pan sieun sokota senjata kotrek no awas ya dekil ya Masya Allah tidinya lah mencari kurang ampun syahadat baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah tungtun wa asyhadu lain saeutik dongeng Irak teh seperti eta kunaon eta dibaca tah kaf ha ya ain shad ha ngan macana kumaha mah dibejan atuh ku aing itu sia ke garut melulu deui ji atuh Al-Qur'an mendek naon wah pokoknya mantap jasa guys eta kieu soleh anu di ditu teh di mana di kitu Madura anu manehanana tapa kemudian dilingker kunaon ku areuy kemudian ku akar geus 20 tahun pan cicing bae di dinya teh mereka panggih ku anak raja ende muriang nu kudu di kitu ngadahar daun tangkal eta nyokot begitu nyokot dulu ke handap aya jelema eta nah ieu bae dibawa ka ditu di naon kata disalametkeun poho tak ka daun eta disalametkeun begitu datang ka dia diurusan pan ku anak raja cager padahal can minum daun nu dimaksud teh horenganan lain daun titah neuleuh doang petunjuk Allah lain sadaun-daunna dihandap aya saha eta teh kasimpulanna mah pan eta teh jadi kawin bae ka dinya tah gara-gara daun pan kawin urang masa gitu datang bae pan embung nyana mah pun tapa bae pun dae keur ada kira jadi kawin mah jadi bae geus kasimpulanna mah nyana ka gunung deui begitu endekna la wudu eueuh cai pan cai ditambah di luhur gunung dai tambah cek urang mah hei cai ka dieu kaula deuk salat naek cai ka luhur teh datang ka kuaripan aya bae di luhur heran dihandap naik ka luhur pan urang mah di luhur ka handap ge teu ngocor-ngocor jauh listrik hati-hati luhur otak pakai naon eta make kaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf iyyaka na'budu cai tadi ya Allah ya Rabb Masya Allah cai dihandap nurut ka luhur teu kaharti ku ieu tah teu kaharti naon eta isi atuh kabeh makhluk Allah ku Allah geus nurut ke batu nurut bae tah Hasan Basori jeung santrina 40 henteu ka Mekah pas jasa pelebah kitu di Irak keneh di Irak teh kebeneran gitu ngendong di imah nini jeung santrina 40 pas dek maghrib cak Hasan Basori coba neangan cai eueuh cai aya ge nini ketok nih kulaan ieu rek salat maghrib ieu eueuh cai di tukangan imah cak di nini tukang ini mah jalma aya geus sumur doang atuh heuh eta parenti nini ngalah wudu ya eueuh timbaan emang butuh kene timba ya Hasan Basori geus kiai mun kuari mah sejuta umat lah geus eta cek Hasan Basri ni atuh eta mah jero jasa cai je atuh heueuh cek ini kula mah atuh geus ngalah wudu ieu timbana mana kula mah geus 30 tahun tilok make timba haju atuh eta bae digerokeun cai ya cek Hasan Basri coba ndek ngalah wudu emang jeung santri 40 ya sugan teh mah geus bararisa cek nini cak Hasan Basri kiai izin jasa ieu
bener bae cai kaluhur ya aya Kiai Hasan Basri jeung santri ngalawudu lain ngalawudu ngahaneng bae Kiai Hasan Basri cak jar ini sorangan bae ku hebat-hebat euy aya budak sia ngalawudu aya mama aing mah geus puyang ye ngalawudu budak santri dong 40 terakhirnya nah beres salat guys cak Hasan Basri moal jadi aing ke Mekah santri siap 40 nu aya santri nu milu ka Mekah balik adi tu ka pondok ka imah tanda ka pondok los emang kunaon mama mendek mondok di mana di dia di nini mama di kiai ayo butuh kene katiba mama mah ieu atuh geus baralik santri tinggal nih ke Hasan Basri gendong di hareupeun imana leutik bacak nini pan eta asa kula Hasan Basri ye pan itu di dinya we mondok di dia nih dia mah pondok cek teh ini mah sorangan ente dek mondok bae di dia ini ieu tuh mondok teh atuh pan kudu puguh ieu ge puguhkeun hayang naon tuh cek di teh hayang bisa kos nini kitu tah hirup ente cek nini kalau mah tilok ngagurukeun tuh nu asli mah kos kitu lain dipajang toriko siapa yang mau masuk toriko diharap ke sini pakai mahar je seret habek ke kos kitu toriko sih sakumaha surat undangan disebar ke toriko mah bagian batin ngomong ge lamun lain keur nyurahkeun mah wah kecuali penerangan ulah ngabejakeun kula norekat batal eta kos kitu Masya Allah geus bagian batin atuh dek dileungitkeun ria ujub takabur ku ari sombong aing ye toriko Utsmaniyah Haji Usman beureun sia mah Ghazaliyah Haji Ghazali beureun ulah we cek nini jatuh ngagurukeun ieu mah jang sorangan ente lah ieu mah wayahna bae ente lah cek nini teh kula izin ka Allah cek nya teh moal ka ngagurukeun kula ge nyaho teh ente ni kula mah kajian kuku moal balik nek mondok bae di dieu teh naon teh dek mondok di dieu mah ngan ulah mau bekal ulah mau baju ye pat ayo mau bakal kene jeung mau baju mah teu lain dek mondok dek rekreasi bawa balik ka ditu bekal kabeh itu eta dahar pan Allah masugih minta bae ka Allah tawakkaltu ala Allah si eta sok dibabaca cek Hasan Basri ku aing tawakkaltu horeng aing mah tawakkalna lain tawakkaltu ala Allah tawakkaltu ala sangu horengan dek picun kabeh punyana bekal kabeh picun ku hayang guguru Nges batu dinya. Jogi kumaha? Teu kumaha ka Allah bae cek nini. Atuh ge ieu urang dahar kumaha atuh? Amun ku Allah dibere dahar ku Allah teu dibere dahar pae paling ge. Waduh cek Hasan Basri. Wah ieu mah gugur tah, guguru tarekat teh kos kitu. Lain aju tujuan tarekat sugan kabeli Avanza, blow on jasa. Ieu tarekat nu kuari mah teh kula terus bae ge ngomong tarekat sasar, sia sasar. Lain kitu tarekat mah bagian rohani ulah ngomong-ngomong norekat mah kecuali keur ngaji ngabejakeun ge supaya lalempeng bejakeun silsilana bejakeun eta teh supaya kadenge aya nu norekat kita bersama-sama kita zikir tarekat bohong teh kos kitu sasar teu beunang di beja-beja deuleu Ki Asnawi deuleu Ki Abdul Karim deuleu Syekh Sambas dirahasiakeun kos kitu mah ka Allah bae ke waktu perang kakarak mararuncul ilmu tidinya disadapna saya dibere ieu dang tah batu dang tah cek lantah geus jadi bom sorangan engke di begitu dulu beledu kudu saurang mah dibalangkeun teu ngabeledu beda ka kiai pan teu ngabeledu atuh batu jeung beledu salahna kieu tarekat lah deuk kuat langsung ke guru Hasan Basri dia nini maca sholawat etalah dalail ieu jeung poe Jumat ieu poe Sabtu ieu Minggu ieu Senin kabeh bacanya di samping eta ieu baca ieu nu sejen-sejen bebas dibaca eta sahibud dalail teh Abu Hasan Asy-Syadzili baheulana ikir carita kamaziahan di nini maca dalail geus beres dibaca dilempengkeun deui ku nini niatna nu bener cek nini lain kitu waliullah waliyatullah nini
itu ulah sok hayang sorga-sorga aca nini mah jang ngadoana teh lamun aya harta jang kafir bae mun aya dibere sorga jang mukminin bae ai ninina ka mana ka nunyina bae ka Allah gitu tah kitunya geus lempeng si Hasan Basri langsung tet bisa nepi lah usul ilallah dites kunyana dites tah cai nu di sumur teh cai coba kaluhur cer jahe aja ngomong cai kula dipanggil ke anjeun dek naon cici biasa nyoba doang ulah sok dicoba-coba kula pan makhluk Allah yang kepentingan ibadah mun dek wudu dek junub dek aya nginum dahaga kakara kayak rusuk coba-coba kula nyaho teteh kecobaan kos gitu teh takabur bebe jadi balik deh kayak mana cak nini teh aya cai bebe jaka dia aya murid nini takabur sia emang kunaon gajawan aduh cak Hasan Basri ai gajawan jasa yes saya mah lempengan geura balik ka dieu teh cak nini geus balik geus usulillah geus jadi wali jadi mujahadah zuhud qanaah geus aya di dinya berangkat eta pas sungai Tigris balik ke Hasan Basri aya jelema ragag di jembatan pohonya na iya fulan hei ki anu eureun di luhur kaluhur teh ka handap eureun eta ge jalan refleks tama refleks jadi henteu takabur tama refleks kekarak ye jelema di ditu di kaluhur teh ka handap nu cek Hasan Basri di kamanakeun ieu jelema ieu ayunya nanya, pulang, sangaran, hayang kahandap, hayang kalur, atuh kalur, kalur, tek dikir gendong, make curug turun ka kalur naik, iyalah ilmu Allah teh kos kitu. Eta urang cerita di Baghdad Bandung kamari di ziarahan teh jelema-jelema kos kari itu termasuk Ki Hasan Basri nu urang sok dihadiahan di silsilahna aya nini encan Rumayatul Adawiyah ulah kudu itu atuh ulama di urang bae mun dicaritakeun pohara jasa asal ulah asup Golkar. Ya Allah, ya Rabbi, jauh asup Golkar mah, jauh. Walbis, paling sekupi lah, sapira sekupi, ngaji ka mana ya. Tuh gitulah ya cerita indama yastajibul ladzina yasma'una والموتى يبعثهم الله والله